Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bisa ngasupkeun 2 kali panarajangna. Harita manggali nyarita semu anu ngagero mapanas ka Mbah Ragahejo. Hai Mbah Ragahejo, kamu hanya bisa 1 kali mengasupkan panarajang kepada lawan. Hai. Sementara kalau aku Nang Bule menjadikan mampu 2 kali mengasupkan panarajangnya. Itu menandakan bahwa Nang Bule aloku membogaan kemampuan yang lebih unggul dari lawan. Betul kan? Kamu tadi menjadikan atau itu menghayungkung ke belakang, berarti ada sesuatu yang kena sama kamu ya. Andaru nggak balas caitaan manggali, caitaan harita ditujukan ke Nang Bule. Nang Bule, sanajan si lain bisa ngasupkan 2 kali panarajang kalau jadi lawan, tapi tetap teu mampu ngarubuhkeun Mbah Ragahejo. Deleh ku si lain Nang Bule, deleh. Anu jadi lawan masih kena mancuh dina tangtunganana. Nganu harti kakuatan panarajang si lain eueuh pangaruhna keur anu jadi lawan mah woi. Kalah kumaha oge si lain moal mampu ngungkulan kakuatan elmuna Mbah Ragahejo. Ingatkeun ku si lain Nang Bule, Mbah Ragahejo jago kolot anu tacan ngalaman kasoran ereh jajaten dina mangsana talung ngayonan lawan. Sakedeung deui si lain bakal dirubuhkeun ku Mbah Ragahejo. Si lain tandinganana Nang Bule. Sedengkeun Mbah Ragahejo anu boga karep hayang bisa ngungkulan anu jilawan. Harita masih keneh keur mikiran cara pikeun ngarubuhkeun nu jilawan. Nang Bule bari merhatikeun nu jilawan, harita terus nyarita bari nyeungseurikeun nu jadi lawanna. Maneh tadi geus teu kaburu ngiles ngaleungitnya Ragahejo. Sabab kaburu kapiheulaan kabeunangan ku 2 kali panajang belasan ti aingnya. Anu matak pun sakirana geus moal mampu ngarubuhkeun nu lawan, leuwih hade tarungna montong diteruskeun anjir nanaonan sangah jeung ngarebutkeun naon. Ieu mah kolot bedegong. Lain nanaon aing mah mang karunyakeun we ka maneh sia Samarahejo. Sabab mun maneh tepikeun ka dirubuhkeun ku aing, mangka lain saukur wibirang tapi bakal nyandangan ka nyeri. Males montong maksakeun maneh make jengduskeun taun sagarupa sia Samarahejo. Beuki bedah amarahna. Mbah Ragahejo ningali sikep jeung ngadenge caita Nang Bule. Harita Mbah Ragahejo sagede diri bari terus nyarita. Maneh montong terusan ngahina ka dewek Nang Bule. Tarung bakat dieureunkeun ku dewek mun geus ningali maneh ngajampana jadi bugang. Eta kanyataan kudu ditata memang kudu ditarimakeun ku maneh Nang Bule. Sakedeung deui eta kajadian teh bakal karandapan ku maneh Nang Bule. Maneh mah kalakannya cakwek-wek kawas nu heueuh anjir. Karep kahayang maneh cantang tu bisa jadi kenyataan Samarahejo.
Bisa wae kajadianana malah bakal sabalikna. Maneh rubuh ngabebengkang satusna. Ya, teu bisa hudang. Pareung leumpang jadi egang, ngageang. Karena kitu sigana mata kajadian teh sia, Buta Hejo. Jang kakehed. Kuku kurang ajar ngahina deui wae. Kakak dewek sia. Rasakeun sia. Hiya. Sorelat sulung Mbah Raga Hejo majuna rajang deui ngagunakeun meh sapinuna kakuatan tanaga lapisanana. Nang bule nu ditarajang harita ngagunakeun deui cara tarungna seperti tadi. Satiap panarajang lawan taya nu bisa keuna kana sasaran. Sabab nang bule ngajlewat pindah tempat nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Saukiuk wus jorelat plos. Saukiuk jorelat plos. Mbah Raga Hejo beki tambah penasaran. Terus ngarangsa ku panarajangna. Tapi kecepatan gerak panarajangna teu mampu ngimbangan kecepatan gerakan nu jadi lawan. Sabab nang bule meh sapinuna ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Mbah Raga Hejo gancang ngarobah cara tarungna. Waktu nang bule nyingkahan panarajang lawan ngajerat pindah tempat. Harita waktu suku nang bole kakaragen apa karena lemah. Mbah Raga Hejo ngagunakeun kekuatan ilmu pejah ludira marangan kana panarajang jarak jauhna. Wush, nang bole rada kageteun oge. Sabab teu nyangka nu jadi lawan ngadadak ngalakukeun panarajang jarak jauhna. Nang bole geus sempat ngagunakeun getaran kekuatan tina sapasang leungeuna pikeun mapag kekuatan panarajang jarak jauh lawan. Harita nang boleh jadi ngalakukeun gerakan di tempat dina jurus panunggal daya waruga mangrupa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Kejadian saterusna ngagetkeun Mbah Raga Hejo. Sabab kekuatan ilmu pejah ludira anu marengan kana panarajang jarak jauhna waktu nemrag kana tangtungan badan nang bule kayaan nang bule tetep mancuh dina tangtunganana. Terhusus eta kejadian mangrupa kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku Mbah Raga Hejo ningali panarajang jarak jauhna bangun anu leungit kakuatanana mangsa nemrag kana badan lawan. Mbah Raga Hejo kerung bari ngahulang. Tata gerak jurus nu dilakukeun ku nang bule tetewa mampu ngungkulan kekuatan ilmu pejah ludira. Kajulung kurasa penasaran harita Mbah Raga Hejo jadi terus nanyakeun jurus naon nu digunakeun ku nang bule. Tata gerak jurus naon digunakeun ku maneh teh nang bule. Dewek jadi penasaran hayang nyaho eta jurus. Penasaran ye. Maneh pasina oge kagetnya. Sabab kekuatan panarajang jarak jauh maneh anu nembrag kana badan aing jadi leungit kakuatanana anjir. Padahal aing kakarek kalakukeun gerakan di tempat eta jurus. Bisi maneh hayang nyaho tata gerak jurus nu digunakeun ku aing teh nyaeta jurus panunggal daya waruga. Mangrupa jurus kahiji nu aya dina catetan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Aing mah mangoretkeun anjir. Anu geus diyakinkeun ku aing ta jurus teh. Salila numpi diri di jero sumur legok panamping, jurus aing hebatnya. Sagarupa lagi kudu aya tareka heula oge tujuanna keur bener. Lain keur jolim ka batur. Hebatnya. Anu matak maneh teu kudu neruskeun tarung euy. Sabab mun aing ngagunakeun eta jurus, maneh moal mampu ngimbanganana yakin ka aing sia. Disangkal bulung ngaret ka Andaru betus nyarita. Dewek bener-bener kaget ningali kahebatan jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna nu digunakeun ku nang bule euy.
saukur ngalakukeun gerakan di tempat eta jurus tetela kakuatan pejah ludira anu marengan panarajang jarak jauh Kang Ijo waktu nemragana badan Sinang Bule tetela kayan Sinang Bule tetep manjuh dina tangtunganana bagi tambah kuat harap jeung kayang dewek pikeun ngapimilik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna anu aya di Sinang Bule anu mata Kang Ijo lanceuk dewek kudu bisa ngabinasakeun Sinang Bule kitu diharapkeun ku dewek mah eta daru sedengkeun andaru harita ngahulang sakedeung teu dilatos nyarita tapi naon ningali kahebatan jurus digunakeun ku Nang Bule tadi moal boa engke dina pungkasana talun teh Mbah Ijo anu bakal kasaleres jajaten ki guru kamana karep saja sampai teh koplok nya andai kata ieu mah mun teu pikeun ka kitu kajadianana tang tuwe karep kahayang ki guru teh bakal moal bisa jadi kanyataan ki guru si lain montong nyarita kamana karep sadaru hayang dibebekeun sabangus teh ai si lain aya kadua ngadukung sa teh sanajan bener jurus panunggal daya waruga nu digunakeun ku Sinang Bule kawilang hebat tapi dewek tetep boga keyakinan Kang Ijo lanceuk dewek bakal mampu ngungkulan nu dilawan Sinang Bule lain ngan sauku dirubuhkeun tapi rubuh dina kaayaan geus eueuh nyawaan eta keyakinan dewek mah gaduh duanana musyrikeun di perhatianana ka tempat tumangsungna tarung sedengkeun Mbah Raga Hejo sangeusna meunang katerangan ti Nang Bule ngeunaan jurus nu digunakeunana harita dina kayaan bari ngamuka kagetna terus nyarita maneh kudu ngarti Nang Bule sok sanajan maneh bakal ngagunakeun jurus anu tadi disebutkeun ku maneh dewek moal rek ngarasentar tarung kudu tetep lumangsung tepikeun ka akhir sia kumaha pungkasanana dewek atawa maneh anu bakal eres jagat teh Nang Bule Nang Bule nyarita di balung jeung seri aduh ku keukeuh ieu mah kolot badegong sakitu teh modal teh nya kumaha maneh we eta mah Raga Hejo please aing ge ngarti maneh ngarasa boga harga diri bener teu nya anu matak can bisa narima kana kanyataan mun upaya maneh hayang ngarubuhkeun nu dilawan teh acan jadi kanyataan aing mah rek ingetan we ka maneh Raga Hejo mun tarung rek tetep lumangsung terus aing bakal ngagunakeun jurus panunggal daya waruga nyata jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna maka maneh kudu geus siap pikeun narima akibatna Raga Hejo si Sabal Hejo sia pikeun ngabuktikeun kahebatan jurus anu bakal digunakeun ku maneh ayeuna geus teu kudu loba carita sia hasok talajang dewek gunakeun eta jurus Nang Bule pikeun ngabuktikeun kahebatan jurus digunakeun ku Nang Bule harita Mbah Raga Hejo nangtang ditarajang ku anu jai lawan sabab boga pamikiran di mana nu jai lawan narajang ka dirina bakal terus ngagunakeun kakuatan ilmu sirna kalingga Nang Bule netep seukeut ka nu lawan tos carita deui ku aing bakal dicumponan panajang maneh sia Buta Hejo aing anu bakal maju narajang anu penting tadi maneh geus diingetan ku aing kudu siap narima kana akibat anu bakal karanapan ku maneh sia Buta Hejo ningali Nang Bule jeung Mbah Raga Hejo geus pada sayaga diri pikeun neruskeun tarungna harita manggali nyarita semua anu ngagero mere sumanggat ka Nang Bule hai Nang hei tetap semangat ya Nang ya aku tetap mendukungmu Nang aloku
Jangan menjadikan asa-asa ya Nang ya. Gunakan jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna biar lawan menjadikan tahu akan keampuhannya Nang. Ahai. Bagaimanapun juga Alok Mang harus mampu mengungkulan lawan ya Nang ya. Akan tetapi harus tetap ya mewaspadaan Nang ya. Jangan lengah Nang ya. Buktikanlah bahwa Nang Bule Putu Sirawing akan menjadikan unggul dalam pertarungan. Ya pokoknya Mak Mang akan terus membandungkan ya Nang ya. Androge teu eleh-eleh harita mere sumangat ka Mbah Raga Hejo. Baijo gunakeun kekuatan ilmu anu sapiluna Baijo. Anu jadi lawan kudu bisa dirubuhkeun, malah lain saukur dirubuhkeun wungkul, tapi kudu dibinasakeun Baijo. Buktikeun kemampuan diri Baijo. Anu jadi lawan geus tong diberi ampun. Sok kaluarkeun sakalopi kemampuanna Baijo, pasti Baijo unggul. Harita Nang Bule anu geus jaga diri ngusirkeun paneuteup kana jadi lawan betus nyarita. Aing geus siap maju narajang sia Samal Hejo. Buktikeun kemampuan diri maneh anjir. Mun heueuh hayang ngabuktikeun kahebatan jurus aing, tanah ku maneh sia. Heya! Jorelat sulung Nang Bule maju narajang ngagunakeun jurus panunggal daya waruga, jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Mbah Raga Hejo nu ditarajang harita ngapendung panajang lawan ku sapasang leungeunna. Hiu keduk deus. Gese waktu sababaraha detik tisanggeusna bantrokan leungeun masing-masing, harita Nang Bule tarek ngasupkeun panajangna. Sasyuk laspros. Tapi jirim Mbah Raga Hejo ngiles leungit, tapi kaget anu lain dikieuna Mbah Raga Hejo. Sabab Nang Bule harita bisa langsung mastikeun aya di mana posisi nu jadi lawan. Harita Nang Bule ngacelat nyusul tepus ku panajang susulan. Mbah Raga Hejo dina kayaan masih ngemuka kaget. Sabab nu jadi lawan bisa nyahweun kana kaayaan posisi dirina, harita nyobaan ngapendung kekuatan panajang lawan, hiu keduk deus. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung. Dalig deug. Balukartina eta bantrokan harita Mbah Raga Hejo ngadalig deug mundur ti lengkah ka tukang. Sedengkeun Nang Bule tetep mancuh dina tangtunganana. Mbah Raga Hejo gancang mancuhkeun tangtunganana. Bari merhatikeun nuju lawan harita ngupat tina jur hatena. Jurus nu digunakeun ku si Nang Bule bener-bener hebat. Ilmu sirna kalingga geus daya hartina digunakeun. Sasabab si Nang Bule bisa masikeun kana kayan diri aing. Aya di mana? Malah waktu bebantrokan kekuatan tenaga lapisan tetela aing anu kadorong ngadalig deuk mundur ka tukang. Aya kana telu kalek lengkahna. Sedengkeun si Nang Bule tetep mancuh dina tangtunganana. Ieu kanyataan meh teu bisa dipercaya ku aing. Budak lalaki pepantaran si Nang Bule geus boga kekuatan ilmu anu di luar dugaan aing. Ningali kana eta kanyataan, Mbah Raga Hejo mimiti kaenteupan ku perasaan sabil dina neruskeun tarungna. Sabab terus kahiji jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna nu digunakeun ku Nang Bule mampu ngungkulan dua kekuatan ilmu andalanana nyata ilmu pecah ludira jeung sirna kalingga. Sedengkeun Kisangkal Wulung jeung Andaru harita silih tuteup, Kisangkal Wulung ge harita nyarita. Hadeuh jadi kawas kieu kan jeunana ieu Daru euy. Jurus anu digunakeun ku si Nang Bule tetela bener-bener hebat Daru euy.
Dua kekuatan ilmu andalan Kang Ijo lanjut dewek nyata ilmu Pejah Ludira jeung ilmu Sirna Kalingga bisa diungkulan ku keampuan jurus panunggal dari Daya Waruga. Jurus kahiji ilmu panunggalan Jati Sabuna daru ningali kana kanyataan seperti kieu mah. Jadi nurangan keyakinan dewek mah daru disangkal bulung nyarita ka Andalu anu jadi muridna. Ningali kana kejadian anu langsung jadi ngurangan kana keyakinanana. Malah jadi kaentepan ku perasaan sabil moal boa nuju lancikna bakal kasoran jajaten kunang bule. Andaru ge boga perasaan sarua jeung anu jadi guruna. Harita tos nyarita. Memang benar Daru ge. Benar kumaha Risya. Iya benar boga perasaan sarua ki guru. Malah Daru jadi boga pamikiran nya rek musuhkeun we ka ki guru. Musuhkeun naon lain? Kumaha mun urang duaan maju ngabantu ka Mbah Ijo. Kangaranan ngayunan teu urang lawan sakaligus mah tangtu bakal aya pangaruhna ke Sinang Bule. Perhatian Sinang Bule ge bakal kabagi. Kiju usul cida rumah ya ki guru. Kisangkal bulung ngahuleng sakedeung siga nu keur mikir terus telila nyarita. Aya benerna oge caitaan si lain Daru euy. Keun ke dewek anu bakal ngajelaskeun ka Mbah Ijo lanceuk dewek. Naon sababna urang maju ngabantu. Rek kumaha wae carana urang memang kudu bisa ngungkulan Sinang Bule Bayu euy. Hayu Daru. Kisangkal bulung nya tujuan kana usul muridna. Harita duanana terus ting cuelat maju ngabantu. Kisangkal bulung jeung Andalu narangtung di geureun Mbah Raga Hejo. Samemeh Mbah Raga Hejo tumanya geus dipiheulaan ku Kisangkal bulung anu nyarita. Ulah kaget jeung salah paham Kang Ijo. Pangna bulung jeung si Daru datang maju ngabantu sabab Sinang Bule memang kudu gancang bisa diungkulan jeung diperenan. Ku cara urang tiluan maju babarengan mangka Sinang Bule bakal kabagi perhatianana. Saterusna Kang Ijo bakal leuwih laluasa dina ngagunakeun dua kekuatan ilmu gabungan nyata ilmu Pejah Ludira jeung ilmu Sirna Kalingga. Sabab Nang Bule kalah kumaha oge kudu bisa diungkulan. Ulun teu mikeun Kang Ijo. Mun teu pikeun Kang Ijo dilubuhkeun ku Sinang Bule. Bener teu Daru? Bener kitu Mbah Ijo. Kangaranan urang tiluan maju babarengan mah sapiraku we teu mampu ngungkulan jurus anu digunakeun ku Sinang Bule. Kalah kumaha oge urang teh kudu aya dina kaunggulan Mbah Ijo. Mbah Raga Hejo ngabagikeun padeutna ka Kisangkal bulung jeung Andaru terus nyarita. Caritaan maraneh duaan ku dewek bisa kaharti jeung katarima kejadian tadi tangtu geus ka Bandungan ku maraneh duaan. Memang benar mun dewek neruskeun ditarung tanpa dibantu tacantang subaka mampu ngimbangan kekuatan ilmu si Sinang Bule. Mbah Raga Hejo teu bisa nolak kana caitaan nu jadi adina. Sabab dina kanyatanana memang Nang Bule mibana kekuatan ilmu anu tacantang tu bisa diimbangan ku dirina. Ningali Kisangkal bulung jeung Andaru maju ngabantu ka Mbah Raga Hejo. Harita manggali ngagajeng luncat terus nyamperkeun ka tempatan Nang Bule. Sangeusna deukeut terus nyarita. Pertarungan yang akan berlangsung ya Nang ya menjadikan tidak adil dong dan seimbang. Tidak adil dan tidak seimbang ini. Maka dari itu emang tidak bisa hanya berpangku tangan saja gitu ya Nang ya. Meningali Kisangkal burung dan si Andaru maju ngabantu, maka emang juga jelas dong harus maju ngabantu ya. Emang tidak tahu kalau hanya menjentul kawas tunggul ya. Jadi ya perkenankanlah emang untuk maju ngabantu ya Nang ya.
Aing ngerti karena maksud manes ya Mang alah jangan sampai tipe porose ke lananya. Tapi maneh ge kudu ngerti Mang masih gimana ya genteng. Sok sanajan aing kudu tarung ngayonan 3 urang lawan sekaligus terjadi masalah ke aing mah. Sabab aing boga keyakinan bakal mampu ngungkulan 3 urang lawan Mang. Sabab mun tepikeun ka jurus kahiji panunggal daya waruga teu mampu, aing apanan geus bisa ngayakinkeun Mang. Ngayakinkeun di mana Nang? Jurus kadua jeung katilu Mang. Ilmu panunggalan jati sampurna. Pokona mah maneh kudu percaya kana kemampuan aing Mang Oh, gitu Nang. Mending kene Bandungan weh kejadian anu bakal lumangsung cek aing mah Mang. Ngerasa percaya karena caitaan Nang Bule harita manggali terus nyarita katul urang lawan anu bakal maju babarengan ngahurupkan Nang Bule. Woi bro nampaknya kamu tiluan akan maju babarengannya untuk menghurup alo aku Nang Bule. Dengerin ya. Akan tetapi aku pastikan kamu tiluan tidak akan mampu mengimbangkan kemampuannya Nang Bule. Seandainya saja Nang Bule menjadikan dikalahkan sama kamu tiluan, maka aku akan menjaminkan diri. Ke diri saja bobogohan aku. Ya. Saya sakit masa itu. Senjata ampuh dan berharga bagi seorang laki-laki. Bagi aku mah nggak apa-apalah. Ya, kalaupun pengen disendiri. Tapi aku berkeyakinan Nang Bule putu Sirawing yang akan unggul. Dengerin nih. Sekarang aku akan membandungan pertarungan yang akan berlangsung. Heyak! Sanggeusna nyarita kitu mah harita manggali kajeng deui muru ka tempatna anu tadi. Pikeun ngabandungan kejadian anu bakal lumangsung dina waktu harita. Kisangkal bulung jeung Andaru geus pada mesat pedangna. Bari musirkeun perhatianana ka Nang Bule harita Kisangkal bulung terus nyarita. Ya. Tarung bakal terus lumangsung Nang Bule. Pikeun ngabuktikeun kahebatan jurus anu bakal digunakeun ku si lain, mangka dewek tiluan bakal maju bebarengan. Hartina si lain bakal ngayonan 3 urang lawan sakaligus Nang Bule. Anu matak si lain kudu mampu ngimbangan 3 urang lawan. Baraga hejo harita milu nyambungan caritaan Kisangkal bulung ditujukeun ka Nang Bule. Lu dicaitakeun ku dewek memang bener Nang Bule. Buktikeun ku maneh kahebatan jurus anu bakal digunakeun teh. Mangrupa hasil maneh numpit diri di jero sumur legok panamping. Mangka mangsa ngayakinkeun catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Andaru ge harita milu ngumbar caitaanana ditujukeun ka Nang Bule. Hei Nang Bule, si lain montong waka boga angkeuhan jurus anu bakal digunakeun ku si lain bakal mampu ngimbangan kekuatan panarajang 3 urang lawan. Tok sombong sia. Anu puguh mah si lain anu bakal kawalahan Nang Bule. Eta kanyataan anu bakal karanapan ku si lain. Nang Bule ngabagikeun padeutna ka 3 urang lawanna terus nyarita di barujeng seri. Rek tarun jeung aing mah geus montong loba ngabacot anjir. Cangar kana huluna ge anjir. Keur aing mah ngalawanan leuwih ti tiluan oge bakal diladangan ku aing mah. Maneh tiluan kudu ngarti sia. Bebengok. Sanajan jumlah maneh tiluan sementara aing sorangan, tapi itu bisa jadi jaminan bakal mampu ngungkulan kemampuan aing. Caitaan maneh tiluan kudu dibuktikan sia. Ulah ngasaukur bacot tungkus sia. Goblok. Anu matak hasok maraju narajang sia. Montong kalakah ngabangus ungkus sia. Baraga hejo nyelang ngalaret kaki Kisangkal bulung jeung Andaru terus nyarita. Bulung. Daru
maraneh duaan dina majuna lajang kudu ngagunakeun kamampuan jeung kekuatan panarjang sapinuhna sabab tai kotok tahapan acen pangartina Sinang Bule memang teu bisa dianggap enteng. Kemampuan Sinang Bule di luar dugaan dewek. Upaya yang dilakukan kurang tiluan kudu mampu ngungkulan dilawan. Kisang Kawulung jeung Andaru leuwih teu heula maju darajang bari tinggal lo. Tadah panjang dewek ye si Sangkal Wulung ieu Nang Bule rasakeun sia jurus pedang kalabang ireng heat si lain bakal kawalahan Nang Bule tadah sia heat dua jirinting curelat majuna rajang dituturkeun ku cirim Mbah Raga Hejo anu milu marengan panalajang Ki Sangkal Wulung jeung Andaru nu leuwih teu heula datang. Samaran dua pedang harita ngarah karena anggota badan lawan. Sauk-sauk. Sabatan pedang Ki Sangkal Wulung ngarah karena beuheung lawan. Sabatan pedang Andaru ngarah karena beuteung lawan. Tapi Ki Sangkal Wulung jeung Andaru jadi karageteun. Tata gerak jurus yang digunakeun ku Nang Bule kawilang aneh. Harita sabetan dua pedang anu ngarah karena anggota badan lawan teh kalah ka jali bantro sabab leungeun katuhu Andaru bisa dicekelan ku Nang Bule. Anu saterusna pedangna dipake nakis pedangna Ki Sangkal Wulung saskap heuk terang datang panajang Mbah Raga Hejo rikat di benung ku Nang Bule sewok heuk keduk deus geus waktu sababaraha detik disanggeusna ngapendung panajang lawan Nang Bule malas narajang kanu dilawan sakyuk las geus nilas leunyi cirim Mbah Raga Hejo rek disusul tepus ku Nang Bule datang deui panalajang Ki Sangkal Wulung jeung Andaru. Tapi parobahan tata gerak jurus digunakeun ku Nang Bule teu bisa katuturkeun ku kasakitan panon dua urang lawanna. Sauk-sauk wusplos wuplos dua sabatan pedang lawan saukur kena ke tempat kosong saklepat Nang Bule geus aya di gigireun Andaru bari ngasupkeun panajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada Andaru saksuk jebol teh dada aing nyeri setan Andaru ngagelunahan ka nyeri geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana harita langsung ngacengkang leam ka tukang terus rubuh maring lemah. Meh bareng jeung rubuhna Andaru harita ti tukangeun Nang Bule datang panajang Mbah Raga Hejo nu teu katarajiringna disusul ku sabatan pedang Ki Sangkal Wulung saukyuk ngarah kana beuheung lawan. Nang Bule ngalakukeun deui tata gerak jurus anu moal bisa dilakukeun ku jago atawa jawara anu sejen harita bari nyingkahan sabatan pedang Ki Sangkal Wulung anu ngarah kana beuheungna. Nang Bule ngadangheuk narik badanna ka tukang siga anu rek ngajengkang saukyuk dangheuk plos saterusna Nang Bule ngabendung panalajangna Mbah Raga Hejo anu bisa katingali jirimna ku Nang Bule saukyuk keduk deus dalig kakuatan daya pangpendung Nang Bule ngajadikeun Mbah Raga Hejo ngadalig deuk kadorong mundur sababaraha ka tukang. Meh bareng jeung ngadaleg juga Mbah Raga Hejo mundur ka tukang. Harita Ki Sangkal Wulung rek nyusut tepus ku panajang susulan kanu dilawan. Tapi Nang Bule geus leuwih teu ngajrerak ka beulah katuhuan badan lawan bari ngasupkeun panajangna.
Lengan anu katuhu ngetipi gelang lengan katulawan. Sabdakdos ngajadikeun sapada harita.